Aduh, pendak deui. Oh, tuh, itu mereka. Amemen teh aya dinya. Oh, pamisyang tara aya di bumi jelema eta mah, amemen mah. Ari waktu siki mah bumi mah biasa di bumi. Gitu. Kayak pisan euy, kana persyaratan eta teh euy. Oh, can kenging Acan gitu aya gitunya teh amemen Oh, teh. nabi aya. Ka bumina, cabian. Enggak tuh ayo jajakeun dieu nya. Oh, mangga. Ayo. Aduh, ya. Ayam ngoreh wae ya. Tadi, aduh ya Allah, ya Rabbi. Ini ngoreh wae, ini asar udak ya. Udak teh mah udak ya teh. Kana kumaha deui teh. Aduh, maneh hayam. Ya mending segala deh ieu hayeuna mah. Gara-gara tuh maneh parayu ayam teh. Sing gara gede stalin tuh hayeuna teh. Bener nu meuli mah urang teh dijual ya. Jeung meuli-meuli naon atuh itu jeung dengan sangu jeung meuli udud dieu teh duh. Geus aya hutang ieu ka warung bayareun duh. Geus gede we nanyakeun we duh. Sugana geus pageto mah meureun ieu aya nu neangan meureun. Biasa nama meureun. Geus gede kieu mah meureun payu ka duit cigana mah. Oke geuning hayam teh ya. Ini asa sekarang sayang gede na ya. Amemen. Ih, aya kubuli geuning. Mohon atuh. Sanes amemen kieu Aya nya. naon kubuli? Aya wargi abi anu butuhkeun hayam mudas teh keneh amemen. Oh, kantenan aya hiji deui. Oh, kanggo syarat biasa awewe kieu. Oh, Mun mun betul. aya. Aya. Oh, mun. Aya. Oh, mun. Kurang mana? Wargi. Oh, bari kubuli. Mun, hoyong ka awewe lu kieu. Oh, mun atuh. Aya ke duit syarat. Oh, mun. Ge watosieun bae. Mun. Mun aya hayam teh. Aya gitu ya. Aya da amemen. Aduh, kalau ada sanatunya. Mangga tuh, jangan tinggal ayo. Oh, mangga mun. Ayo. Ayam. Aku boleh gini. Mohon, iya mah amen anu butuh teh. Oh iya, ada cangan kubuli. Oh, nabi teh butuh peryogi hayam hayam bodas ayam teh di dinya. Oh, iya si ate kan di mana? Abi teh genteng bubuhan teh. Oh, di genteng. Aya di hayam mah. Peryogi hayam lageung malit. Lain lageung malit na nu bodas aya weuh. Oh, nu bodas, bodas nu kieu lain aya bodasan teh. Jiga nu kieu. Ke. Ecek si Abah mabur teh. Hayam bodas tah aya nu bodasan itu nya. Bingung euy, sigana mah geus weos ieu ge atulah. Oh, lamun nu bodas pisan ge aya. Aya gitu. Aya ngan meureun datang hosna meureun ada bentan gitu. Hosna kinten sabaraha itu teh? Nah, paling nilai ge kalau 700-an. Oh, 700 teh tiasa kirang. Tiasa da ka bagi teh anu nawis teh sakitu, padahal eta sia aku abi dipasikeun teh. Sok atulah, bios lah ayamnya mah aya hayam nama ke contohnya geura mana ini ge ini kanggo ieu mah itu ngaku sia ana enggak itu tah. Nah, gitu deui teh hayam teh. Tah, ieu mah sadagang. Wah, ieu tah nu giteangan teh ieu tah. Lamun nu ieu mah sok 7 lah. Mungkin 700. Ya sok bios lah. Mobilnya. Nuhun atuh. Ai wantun mah kitu tah. Wantun ieu nu ieu da. Soalna aya bodasan ieu, bodas ieu. Pokona nyentos lah nya. Oke, ku abi dieukeun nya. Siap. Oke, abi nyanda kacis resep sedap ya. Oh, ieu simpen we lah di dieu nya. Oh, nuhun atuh kitu mah ke ka dieu deui kitu. Oh, nuhun ieu nyanda kacis sedap. Nuhun atuh. Mangga atuh. Mangga ku buli. Maneh harus milik maneh hayam sedikit maneh jeung aing teh mah butuh duit jeung bayar ditetagi we hutang.
Ayo mana yang geningan payu sedikit kieu. Hebat 700 sih tuh. Namun biasa mah paling sabaraha tuh. Paling mungkin 50 ge kadang-kadang teuing ieu teh. Tapi bet alhamdulillah geuning anu butuheun nya bet yang syarat cenah 700. Ya ku aing teh buru-buru we dijual aing teh da butuh jeung duitna ieu teh. Jeung bayar ongko aing 2 poe di teh udur di teh. Duh mana geuning mawa rezeki mana hayam teh geuning. Amemen ayamna laku 700.000. Aing aya meureun komisi atuh euy. 50.000 ge untuk aing dijual hayam butut gitu jadi 700. Milik amemen mah euy. Amemen, Soalnya aku beli kumaha hayam teh jadi? ya jadi meureunan Sabaraha? ya meureun 700. Atuh mahal pisan. Bikin mahal. Atuh ayam meureun nya. Ya atuh. Pada teh mah jeung syarat kurang temen. Nya eta budak teh amemen. Hayang kieu wae. Oh, jeung eta jeung kitu wae. Oh, kieu wae kita. Kieu. Oh, eta teh. Mata kuing teh dimahalkeun. Ayam meureun nya. Ya ke ku buli dibere. Nya geura cokot atuh ieu na tuh, kira dicokotna. Ayeuna cenah enak encis heula ka bumina. Ayeuna ka deui. Nuhun. Watosan we tanah ka dieu tuh. Mun. Aku beli. Mun. Tapi teh bade nyadak hayam. Oh, bade ayeuna. Ayeuna we lah. Da ieu. Aya encisna. Aya tenang. Mun, tenang hayam we. Amen. Aku beli. Ieu hayam bari kana ayeuna saurna. Oh, sana kaina wae. Bade cara kaina hayamna mana ya? Oh, mangga atuh. Mun. Anu mangga. Tadi teh anu tadinya. Oh, anu bodas teh ya. Bodas teh, ya. Mangga atuh itu sana kaina mah tuh duh. Minta ulat pisan. Ada hilang nya. Ulat pisan di sana kaina mah. Kulit talian lah meureun Tadian nya. heula nya da abina gagarapakeun di jalanan kana hese. Talina tuh nya. Terus lah bios dikitu we lah hidang musuh abina lah. Mun Mun bios. kade atuh ininya. Kira-kira hargana sabaraha? 700. Oh 700 nya ya ya tenang. Nun atuh. Terus satunya iya. Nun atuh. Ya iya cisna nampinya. Nun. Namanya Atuh barangna nya tah hayamna nya. Ayo Pak buli. Mangga. Ayam meureun. Iya jelema teh ya. Gelo apa kumaha? Ku aing dina upload dian 700. Bodoh aing ngenying apa? Alhamdulillah rabbil alamin ya. Ayam aing payu ieu geuning 700 sih aduh. Gede milik ya aing ngajual hayam ya. Hayam leutik oge payu ya 700 aduh. Aing bisa babayar meuli ulud heula aing teh. Jeung babayar aing ka warung ya. Aing geus tatanyakeun bae menang milik ya aing ya. Kecuali tinggali heula. Tipis atuh. Kayak 700.000 bet ipis atuh geuning. Cek wae penasaran nih aing. Ya gitu. Mun ha? Mun buat merek 700 perak. Berdua aing mah penasaran juga teh heueuh. Juga teh heueuh aing mah 700.000 berdua buat 700 perak. Eta jelema astagfirullahaladzim penasaran ku aing si arep-arep aing geus meuli udud jeung bayareun. Dan merek 700 perak. Hah aing mah nyaho kitu mah meureunan ku aing ge jang tanyakeun ku aing ge kasih ku buli. Budak mana eta nu meulina kitu teh budak teh bulu. Bet lain mere 700 perak lain 700.000 aing mah ku aing isuk ditanyakeun ku aing kasih ke buli ditanyakeun isuk ku aing urang mana ku aing diteangan teh budak teh bet ngecek ka aing geuningan bet mere 700 perak kitu mah penasaran aing atoh tadi nama bet mere 700 perak isuk ku aing ditanyakeun ge mah